nyaritakeun tentang hal nu ngancik di kolbu seorang salik ketika si salik geus wusul ka Gusti Allah. Jadilah wali. Nu wali eta aya tahapan-tahapanana, diangkat menjadi rijal ghaib, naik nukoba, naik nujaba, naik uropa, naik asaib, naik dari kaditu nagitu abdal, naik dari autad, naik dari mukhtar, naik dari imamani, naik dari kutub. Itulah tahapan pangkat kewalian. Di luar eta yang disebut Gausus Somadani wal Arif, naya gaos pangkat wali Allah. Kutub kene nyana ge sarua gaos ge ngan di bawah kutubul aulia nu nomor hiji. Loba gaos mah wali sadunyada ya 125 1250 gaos. Sengaja gugus ya Allah dilobakeun untuk menolong manusia ketika manusia kelabakan di bidang politik, di bidang ekonomi, di bidang budaya. Eta selalu Allah ngirim gaos penolong. Mantak urang mah sebagai pecinta para aulia Allah aya bahasa ya gausah hagisni. Muhammadiyah mah eta teh dikufurkeun kos kitu teh manya minta tulung ka gaos Allah. Lamun urang can paham pasti ngaheueuh. Hayang datang ka paham angel kudu ngaji heula. Lalaunan ngajawabna nu kitu mah teu bisa sambarangan.